Urang caturkeun ayeuna ningsih anu aya di jero imahna harita teu bisa sare sigana teh sakapeung ngareret ka Darma anakna nu geus sare tibra. Deui teuing Darma anak emak. Lamun teh aman nya peuting ieu di lembur urang aya kaributan. Tur bapa hidup tarung patutunggalan jeung si bewok. Ma bener-bener salempang Darma. Sabab beda ieu hate bet sebelakan bae siga kila-kila bakal ayana bahaya nu tumiba ka bapa hidup. Kang Wikarta, padahal naon untung napikeun urang ngabela jalma nulian bari urang neangan picilakaeun. Gusti, Pangeran nu kawasa. Muga salaki abdi ditangtayungan ku kasalametan leupas tina bahaya pati anu ngancam kana jiwana. Darma anak emak. Bapa hidup sing salamet kasih. Sing salamet. Ningsih neuteub ka anakna. Bari jeung di barung rumah Cipanon, hatena teh bisa tenang malah make jeung sesebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama pareng Wikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si bewok. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun geusan balitungan hutang heubeul. Hutang kanyeri hate Gopar, lantaran dina waktu katukang, kungsi menang wiwirang jadi pacundang, tur lumangsung di hareupeunana, awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngege bibir handapan. Bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Henteu. Moal. Teu bisa Kang Wikarta pasti ayeuna kaunggulan. Sabab baheula oge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku ayeuna make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamun nya Kang Wikarta nepikeun ka kasoran kumaha wae pilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Teu Darma anak king. Hidup jadi budak yatim meureunana tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin puting mubuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge sora anjing nu babaungir upama tangara loba setan nu ngulayaban. Kayan simpe sepi jempling. Jadi mawa geter pika keungin pikeun pangesi pilemburan. Curingkang, celeng kolebat celeng curingkang. Di antara belag-belag puting anu ngalimpudan lembur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna estulikatna keranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa. Pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan. Kasimpe peuting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan. Ting belentrang pakarang seukeut anu bantrok nambahan ka keung jeung sieun pikeun pangisi pilemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngageronahan kanyeri alatan beunang ku pakarang lawan. Bekitu pugu hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing. Nambahan tagihurna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nu keur tarung ngadu kabisa dina hal ilmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si bewok neuteub anteb ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntu pisan ka Wikarta. Paneuteub Wikarta sikeut ka hareup. Dirina geus sayaga sapinuhna geusan adu hareupan jeung si bewok nu kungsi saguru jeung manehna. Telila kadenge si bewok cumarita sorana anu handaruan ngobuh matak sentar hate anu borangan. Wikarta! Teu sangka sia beuting akhirna urang bisa tepung lawung, Ngan jelas dewek geus lain si Gopar deui anu baheula kungsi babarengan jeung sia. Tapi ayeuna maneh keur adu hareupan jeung si bewok, jaduna gerombolan macan liar. Kumaha saya gagasan ajal di langit dewek Wikarta. Bewok. Kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang teh nyata andika pisan.
Ngan kutesangkana teh tindak laku anjeun bet jadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetap tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarta, tuh kudu ngerasa kaget sia. Sabab pikeun diri aing teu hayang jadi jelema bener ngarti? Aji teh sia. Nu penting dina wanci penting ieu diri aing baris mayar hutang ka nyeri lantaran kungsi wirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panungtungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si bewok memang sombong pisan. Bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalajiwa Wikarta nu jadi lawana. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan gesan ngawangun kuda-kuda jang pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Kardi! Ngomong belum? Teu kudu bacarita ieu mah. Kira pesat eta bedog tina warangkana. Kira pesat. Ngan kade awaskeun masing giatna lamun bedog si bewok geus kaluar tina tempatna. Cadu make kudu asup deui lamun tacan nguyup getih lawana. Nu mata penting ieu pamungkas keur hirup maneh Wikarta. Wikarta nenangkeun getaran amarah jero dadana. Sabab dirina oge sadar sikap jeung caritaan si bewok ngahaja sangkan budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih ku pati mangsa adu hareupan jeung anjeun jadug rampog anu ngan ukur nebarkeun mamala ka sasama. Urang tantukeun penting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirupan untungan. Tantu maneh goblok nu bakal kasan jiwa Wikarta. Ulah disarwakeun kayan si bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana namahan ilmu ti 4 guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat seperti sia Wikarta. Maju sesetan. Maju. Ngaheab panas hati Wikarta serepet kuhilap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina leungeun katuhun ngilang hareupeun dada. Leungeun kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kaayaan lawan langsung ngagunakeun jurus badak panulak. Si bewok harita meletetkeun panon semunu ngahampas. Leungeun katuh mesat bedog rubakna bari ngawangun kuda-kuda anu seseg jeung wawag luyu jeung kaayaan tangtungan badana. Wikarta geus teu micen di waktu ngacorelat badana muka panarajang ngumunggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beuheung si bewok. Si bewok mah geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna metama pagdatangna bedog lawan. Trang silalatuan sina balukar tina bantrokan dua bedog keluar. Marengan ngajalig jeugna badan Wikarta mundur 2 lengkah ka tukang. Karasa sasing sileumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna. Wikarta sadar jelas tanaga lapisan anu dipibanda ku si bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di Argabinana. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budalkeun tanaga lapisan maneh. Penting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si bewok. Montong loba carita. Lihat! Wikarta geus molebat di majuna rajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beuheung dada jeung beuteung lawan. Ari si bewok nimbangan panarajang lawan tang. Kadenge sababaraha kali pakaran bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa katitik kakuatan tanaga lapisanana. Ari harita bareng jeung bedog anu ditarik ku Wikarta. Si bewok ningali aya lolongkrang kosong geusan letakeun tajongan kana ieu burung lawan. Cebrod keuna pisan. Bangkil Wikarta harita ngabangkil mundur ka tukang. Serog ngatur di tangtungan badana. Karasa tulang igana linu urut benang panajong melawan. Ai Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada. Sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakeun ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da pungukung si saguru saelmu.
Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu teu kanyahoan ti mana meunangna. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus cing tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si bewok tetapi bener jeung kanyataan tina enggoning manehna ngalap ilmu basa jeung di arga binangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngagelenceng tadah ieu ayeuna panrajang aing ieu. Si bewok ayeuna manu narajang sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan gurilap kolebat sinar bedog lir upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta ti mimiti sirah dada beuteung cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak ilmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun sokoma bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodoh dirina surti lamun balanga saeutik tangtu bakal cilaka. Badana cocorelatan di antara tingku dilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora plantrokan pakaran dituturkeun ku petelan-petelan seuneu tina dua bedog. Pikeun kasakitu kalina Wikarta kapaksa ngajaul mundur. Sabab sabetan bedog lawan aya nu datang di luar dugaan nyabet kelebah danan serebet put kampret bodas Wikarta soek kasabet ku bedog rubakna si bewok. Untung kaburu ngajaulkeun awakna lamun telat saeutik tangtu dadana nu bakal nguag beulah ku kaseuketan pakarang lawan. Ngageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nya ante tela si bewok lain lawaneuna tah atah ieu. Meh we bidi di aing jadi korban sabetan pakarang lawan. Bener-bener geus jauh maju elmuna si bewok. Na mampu kira-kirana diri aing mingharepan kakuatanana. Malah kakuatan tanaga lapisan anu dipibandana jelas lebih kuat batan tanaga lapisan aing. Nya ante sangka si bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasa ina mah kahebatan si bewok bangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Ai Wikarta. Bisa sia teh? Bisa. Bisanya. Kumaha kahebatan ulin bedog aing, eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna ta. 10 jurus ampuh pikeun ngarecah badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si bewok ngawangun pasangan anyar bedog lubakna ngacung kaluhur suku katuhur ada mayeke semonoker katukang leungeun kenca masekon gigireun awakna panon seukeut ka hareup. Ai Wikarta sadar kana kayaan bahaya nu ngancam dirina kudu leuwih waspada. Sabab tetela si bewok geus ngawasa ilmu dasa pangrejah 10 jurus ilmu ulin bedog anu tangtu leuwih hebat batan ulin bedog si bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awakna rada ngarempod ka handap bedog malang luhureun sirah sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun katuhu sorot panon anteb ka hareup. Iya modal si Wikarta. Lihat, lucuan up, serem, kolebat. Gerakan si bewok lebih cepat batan tadi. Wikarta metokkan bedogna nutupan badan tina sabetan bedog lawan. Tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan teu beda tiba. Bari bedogna muih lir kitiran ngarah sapasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain dikieuna sabab teu nyangka amun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalati sukuna. Barang ejeung datangna gulungan sinar bedog lawan, harita luncat ka luhur bari metakeun bedog ngarah kana sinar si bewok. Tapi si bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Sukta. Ya. Ya.
Wikarta usaha satekah polah ngabendung panarajang lawan. Bedog dan nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan, tapi ilmu dasar pangerjang memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun nakisna bedog si bewok kena pisah nyebet beteng Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Siupun. Wikarta ngageronahan ka nyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasabet ku bedog lawan. Si bewok direnge seri-seri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna keuna kana sasaran. Kakana beuteung Wikarta. Sakedeung di mah awak maneh belah dua. Coba budakeun pangabisa maneh nu jadi andalan teh. Maju sesetan atawa aing deui nu maju, Sanajan beuteung geus status sarta ngalubarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneng ludung nying hareupan naon rupa anu bakal karanapan. Bewok, pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kuleungeun anjeun, teu naon. Nu penting kuring geus usaha, geus ngungkulan kajahatan. Geda samat indung bapa maneh Wikarta. Sabab sakedeung di bedog bakal ngareca awak maneh. Tan ayeuna. Lihat, pulah. Sabulung sinar bodas nu manglupa sinar bedog anu metaka cida cepetna, ngurung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha sateka polah mertahankeun diri sarta ngabendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedog ngacleng tina cekelan ditutulkeun sabetan-sabetan bedog lawan anu ngahujanan kana sakujur badana. Dalig deug. Keburu we badan Wikarta teh namru rubuh mandi getih. Caturkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sabab bantu imah aya nu ngagodobrak ti luar. Anu memang si Jalil jeung si Komed anu harita datang pikeun nyulik ningsih, luyu jeung parentah si bewok teh. Sahayan. Rek naon datang asup ka imah teh sapan? Saha? Jalil jeung si Komed ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komed nyarita. Teu kudu loba tatanya ieu nama Nyai. Wayah namilu jeung akang sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komed jeung si Jalil langsung ngarejengan ningsih anu masih keneh kaget ku eta kayaan. Darma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Darma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jalil nepikeun ka seueul anganna ditotog ku Darma. Muru waktu di Barung jeung kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Darma teh budak leutik. Suku katuh si Jalil metana jong satarikna kana puceuli Darma disusu ku sabetan bedog kana lebah beuheung Darma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atau ku tajongan Jalil. Tapi Darma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat, nyaho bahaya anu datang gancan miceun sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepet, akhirna ceuli Darma belah kenca beunang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Aduh, Bangkieung Darma ngabangkieung mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkup ceuli kenca nu karasa peurih jeung nyeri sarta getihna. Blak nang karak panon jadi ranyai kararoneng, pugu ditajong satarik nelebah puceuli untung teu marios oge sirahna. Gep. Harita ningsih harita dirijengan deui kuduaan. Setan, jahat, kecil. Lepaskan naon ieu. Dikakayana ayo lepaskan kurang ajar. Lepaskan. Ningsih barontak hayang ngelepaskeun diri, tapi si Jalil jeung si Komed memang bedas tanagana. Akhirna bari jeung jejeritan harita ningsih teu bisa walakaya dibawa keluar. Memeh Darma kapaehan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna. Saperti kayan Wikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadenge sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan. Sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngerampasan harta banda pangisi pilemuran tur anu ngawalan atawa nu dibinasa, harita si bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempatan. Si bewok ngareret ka lebah Wikarta anu ngabebengkang mandi getih. Dina luhur lemah si bewok niduhan beungeut Wikarta bari nyarita.
rasakeun ku maneh kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan maneh siningsi bagian aing di karta. Hayu balik barudak. Hayu balik. Balik. Hayu. Hayu balik. Sabal aing neuleuh oge. Nam, balik. Geus kitu mah si bewok jeung anak buahna ninggalkeun eta pilemburan. Kaayaan anu pahibut kuno tarung patutunggalan teh ayeuna mah jadi ganti ku soranu ceurik. Awewe jeung lalaki kolot atawa budak anu ditinggalkeun ku korban peuting harita membarci mata. Lir upama anu kiamat lembur Jatisari dina peuting harita. Marlan anu harita geureuneuk beungeut jeung awakna katingali harita keur ngagugulung-guluna wikarta. Nu kaayaanna membuh matakna langsa. Dharma budak anu teu boga dosa jadi ria rawing celina. Harita ceurik digigireun jadi bapana dina sesa kakuatanana. Wikarta masih keneh bisa ngusapan sirah anakna. Terus ngaderet ka Marlan bari nyarita pegat-pegat. Marlan. Miape. Miape anak akan. Miape Dharma. Marlan. Miape. Sedengkeun Dharma harita ceurik ngarangkulan awak bapana. Bapak. Ya Dharma, Pak. Maya nu mawa kabur, Bapak. Ringkian, Pak. Dharma. Wayana. Bapak tekuat. Kade. Miape. Marlan. Allah Akbar. La ilaha illallah. Wikarta antuk nangalepaskeun nyawa dina rangkulan Marlan nu jadi muridna. Kang Wikarta. Kejam. Tolong ngesanjeun bewok. Kang Wikarta. Marlan pika ceurik sumegruk ka nyerian. Geus poho di kalalakianan geus pugu Dharma mah harita ngarangkulan awak bapana nu mandi getih pikawatireun. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci handeuk moyan. Dharma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebak. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci handeuk moyan. Dharma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebat. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Dina mangsana layon dikuburkeun Ki Arminta negerakeun eusi hatena ka sakur anu nganteurkeun. Sabab geus leungiteun hiji lalaki anu leber ku wawakawani tur narohkeun jiwana demi ngabela lemburna. Kibur sakabe. Urang bener-bener ngarasa kaleungitan ku sadeureuk Wikarta. Anu tetela geus pugur lantaran ngabela lembur. Sanajan nya lembur urang jadi korban karaman. Tapi urang kudu ngarasa reueus jeung bagja.
Sabab saderek pikarta hiji lalaki anu tuhu kana janji. Gesan bela pati ka urang saarea. Malah ayeuna ningsih jelas diculik ku eta gorombolan. Anu watir jeung mata karunya manasibna Darma, budak nu bener-bener ayeuna jadi pahatu lalis. Wajar lamun dipikarunya ku urang. Ceki Arminta bari ngareret ka Darma, anu keur tungkul ngelut budak teh bari beku di sisi kuburan bapana. Sakabeh pangeusi lemburan teh anu teu ngarasa sedih jeung nalangsa ku nasib nu karandapan ku Wikarta jeung pamajikanana. Darma budak teh pada ngupah ngape komo ari Marlan masasatna anu kapercaya atawa kaamanatan ku Wikarta anu jadi guruna. Sakitu ge untung Marlan mangan ukur tatu saeutik. Sedengkeun Sobri mah terus ngaringkuk lantaran suku katuhu jeung leungeun kencan meh potong di sabet pakarang lawan. Gundukan taneuh beureum geus pada ninggalkeun, bari deum bae Cipanon Darma sababaraha kali ngaliekan ka tukang. Sedih anu lain dikieuna, sedengkeun jero dadana ngagedur hurung seuneu amarah nu ngandung geter ka ceuceub jeung kageuleuh kanu ngaran si Bewok. Marlan anu memang keamanatan ku guruna nyata Wikarta, harita terus marengan Darma dina ngambah kahirupan ti poe ka poe. Marlan nu beunang disebutkeun murid pinilih Wikarta, harita milu ngatik Darma ku ilmu silat anu kacangking ku dirina. Tetela budak teh calakan, gampang narima jeung ngarti kana non rupa nu diajarkeun ku Marlan. Teu matak aneh lamun Darma sanajan nya budak keneh tapi pikeun nu sapantar jeung manehna mah ti eta lembur estu teh nu bisa mapakan kana ilmu bela dirina. Saperti kajadian dina poe harita waktu Darma balik ngarit, nyata ngarit jukut di tengah jalan bet dipegat ku barudak nu sapantar jeung manehna nu jumlahna aya 3-an. Tos di mana maneh euy? Geus ngaret. Lucunya euy. Aya jelema rawing celina euy, edan euy. Hebat euy. Celina rawing sia mah dicirian euy. Cek salah saurang budak anu 3-an teh jelas ngahina ka Darma nyebutkeun si rawing. Bener euy. Padahal jeung rawing kitu mah celina mending kene rampung we sakalian we celiannya euy. Alus. Cek nu saurang ge sarua dimilu ngahina ka Darma. Ai Darma harita nyimpen tolombong nu dieusi jukut panonan neuteup seukeut ka 3 budak nu sapantar jeung manehna. Angeunna karasa seueul, kaprihatinan dina hirupna ngajadikeun Darma jadi gampang ambek. Hei, Rawing! Kenaon euy kana kanyun? Tolombong butut, ulin jeung aing atanya. Darma memang keheul ka bina-bina, terus harita ngecagkeun tolombong anu keur disuhuna. Si Rawing euy. Lamun urang mah nya poceli Rawing euy najis aing mah. Tu kudu ngahina sia. Naon pernah si lain 3-an make ngahina ka Uing. Neangan gara-gara itu naon? Cek Darma harita teuneng nudeung sigana teh teu sieun di huruf ku 3-an. Lamun nepikeun ka riributan harita. Ningali sikep Darma pinuh kawani eta budak 3-an teh jadi beuki ambek. Cek nu saurang bari langsung nonjok kana cukang irung Darma. Tapi Darma memang geus dilatih ku Marlan ngeunaan ilmu bela diri, kalawan tapis miceun beungeutna kagigir. Pigeulan leungeun anu nonjok ditewak bari rada dipulilitkeun, dibarengan ku peurutna nonjok kudu angeunkeun pisan. Nak, cenah peyegeung nu miheulaan nonjok teh harita kalah ka meyegeung mundur ka tukang. Duaan di baturna jadi penasaran terus milu ngahurup ka Darma, tapi duanana tetela teu mampu ngimbangan karikatan Darma anu memang geus kalatih. Antukna duanana oge namrud terus lalumpatan lantaran geus teu kauntuk ngalawan Darma. Ti saprak kajadian harita, Darma jadi nelah si Rawing, anu pikeun Darma mah beuki lila mah beuki biasa we teu asa kasinggung, malah Marlan oge jadi sok remen nyebut si Rawing. Darma sorangan jadi asa sugemah hatena, sabab eta landian teh bet asa deukeut kana pribadina anu memang rumasa celina nu sabelah Marawing. Loba kolot-kolotna anu aduan mah terus ngadaratangan ka Marlan anu maksudna mah maradukeun yen Darma atawa si Rawing teu remen pisan gelut riributan. Malah barudak anu sapantar di eta lembur ge geus taya anu bisa ngalawan ka si Rawing anu teh tela bisa ulin ilmu silat. Saperti waktu harita Marlan ngajakan ngobrol ka Darma alias si Rawing teh. Rawing, sabenerna mak teh geus mineng teuing kadatangan ku kolot-kolot anu barudakna kungsi ribut jeung Rawing.
waktosna geuningan parantos teh kapan atuh cag urang cekap gendugi ka dieu tu acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.